Aceh ngerek nyandung berat. Nying piongong saroceng pegelan keneh ngobrol aja yang bibi aing guys. Kumahakeun di poe dijamin garing gerak. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Brad, kan intinya mah sebagai pimpinan Brad. Aceh pangalamarkeun euy Brad. Lamar naon itu? Lamar gadag. Eta Brad, Aceh ngerek nyandung Brad. Nying piongong saroceng ieu. Mana disetujuan nih? Kumajikan mana? Bisa tujuan bae pasti Brad. Asal adil. Artinya karya tuh ngalamar. Ke orang mana deh? Yuk ku aing diantar. Tetangga Brad. Eta nu balik di luar negeri gini Brad. Gas atuh. Ayo ku aing diantar. Kan eta Brad euy, saurang deui can satujuan sia Brad. Saha? Salakina Brad. Anjing parah ya saroceng ya. Boy bah. Parah anjir. Mana arek kawin salaki pemajikan batur kok itu? Hah? Gak sukaeun Brad. Banget anjir hurung tah. Parah ini saroceng ieu teu aing moal pipilun moal anjir. Koreak diudag-udag bedog anjir. Hal bisa wae ieu ya anjir. Hujan angin dar gelap. Para raga kieu aing euy. Power asam urat aing di euy. Kade atuh Heueuh puguhan. Bibi pernah dengan asam urat bala. pernah kacida bibi mah. Terus cagernya ya mah. Cager alhamdulillah. Make naon eta? Lah dipetis we dirujak geuning bagikeun ka tatangga deak kedeung ge Nying. Boy bah. Bi najan asam urat ngaranna bi dan teu haseum bi. Henteu jiga buah ngora. Henteu. Pegal nu aya mah. Ini para bi aing ya. Anger anjir lagi celek deui wae ya. Tapi guys nya daripada pegal asam urat orang masih kayak kena pegelan kena ngobrol aja yang bibi aing guys. Aslina. Hah bisa wae ya anjir. Hileud cau ya. Jai asal telepon posisi dijuluk ke mana deh? Engkau dirawat di rumah sakit terus 2 poe. Alah gering kumaha deh? Paru-paru basah cenah. Padahal mesang teuing dibawa ke rumah sakit paru-paru basah mah. Cara kolot baheula we. Kumahakeun di poe dijamin garing gerak. Heueuh nya. Tapi meureun hese bi ngaluarkeun paru-paruna kudu dirojok meureun tem ka utah paru-paru bi. Cek abi mah mending kene ngeleg hair dryer bi manggejul. Tapi heueuh jai maneh pinter oge teh sia-sia ku kolot maneh disakolakeun. Brad, iraha urang juga batur euy. Batur mah geus sagala boga dengan Brad. Mobil geus gonta-ganti, imah geus agreng nya. Taneuh ge hektaran batur mah. Nah, urang kieu wae hirup teh euy. Anger anjir si Kosim ieu geus ngeluh. Ye. Di dinya teh kudu bersyukur geura hirup. Di dinya ayeuna masih keneh bisa dahar, bisa ngarenghap, masih keneh dibere kesehatan. Cukup atuh bersyukur heula. Ya, harkat darajat manusia henteu dihitung tina hartana. Jadi santai we. Atuh meureun Brad. Nah, akhirna kudu nepi ka ngagolak nya hayang 100 derajat Celcius mah. Oh. Anjing. Henteu kitu konsepna si teh Kosim. Aya di dinya anjir arek ninyu mie naon? Anjir make jeung kudu ngagolakeun cai. Lain darajat suhu. Lain. Suhu nu sok na Facebook lain eta Brad nih sok ampun suhu atau bimbing suhu nu kitu. Astagfirullahaladzim. Please kos. Anjing rempak-rempak deui si Kosim. Anjing. Lain sih teh, lain. Suhu tubuh nu kitu mah, anjir. Suhu tubuh aing ieu naik anjir. Tah naik. Karena sirah aing ieu. Hah bisa wae ieu anjir kulup tales. Hakan wae gitu ku aing ieu. Kosim. Ieu anjir ngebandungan si Kosim. Ampun teuing.
Mo, ayo motor maneh ka mana deh? Di motor bongan lempang bae si unggal poe. Ah iya Bi, kan keur hayang leumpang we Bi, olahraga nih. Oh, pasti dijualnya maneh mah. Nya Bi dijual. Nanti ulah sok wadul mau apal Bi mau watak maneh. Lain Bi, nya bawa lama orang keur gawe di showroom mah. Ngejual motor sabulan hiji game nih hese ya Bi. Ayeuna mah gancang pisan payuna euy. Bakat udah mau. Buat kebutuhnya Bi. Bakat kuripuh maneh mah. Alhamdulillah si Emo nama hirup naik kemajuan. Saha? Si Emo Dah. Anjir, tengana aja di Saremo hirupna ya kemajuan. Ya yang mustahil gitu sebutna Bi. Pagawean si Saremo mah lantung luntang hirup lagi. dibalik luntang lantung gitu. Terus ganti deh. Enggus. Lah eta lah, pokoknya mah. Bi, si Saremo mah baheula lagi disakolakeun ku kolotna mubah. Percuma teu diterapkeun dina kahirupan kabisa di sakola teh. Mata kitu. Mata teu nganal lamun si Saremo ayeuna aya kamajuan dina hirup. Ustaz. Ya guys ya, bener tuh. Ih, bu aya nama kemajuan anak. Naon kamajuanna? Geus pinter nyakolakeun BPKB si Emo teh. Anjing. Parah anjing. Ya, Bi, anu lulusan sapola PAUD oge Bi bisaeun nyakolakeun BPKB mah. Parah Bi aing ieu. Suatu prestasi merenya nyakolakeun BPKB teh. Boe bah. Hah bisa wae ya anjir laleur pitdeuk ya. Ongkot naik ngelongok nu gering. Adon los-los kawalungan gitu. Emang ngerek ngelongok nu gering. Nya saha tuh nu gering di walungan? Lauk. Lauk teh eukeur garing tipes cenah matak ieu tuh. Rupana ge ku cacing. Aing mah katipu deui wae. Katipu kumaha? Tuh ngomong wae nguseup gitu, meureun urang moal milu manas meuni cek rem Geus kieu. nyaho pada kuseup motok ngojejer ge.